Ya Allah, kuatkan hamba dina masalah kehidupan nu rumit ieu. Babarikeun segala urusan abdi. Pokona sing dilancarkeun ya Allah, ngarti meureun. Ya Allah, masalah unggal poe asa makin berat. Asa nama hayang curhat. Pakai mah Pak RT nya gitu. Assalamualaikum RT. Waalaikumsalam. Kernaon? At ang ona ay out om. Ang anak amay ay nilit ene. Hampura Pak RT ke kamari mah urang hilap. Emang na siya om. Usuh na lang selimut. Cepu siya. Urang mah nama minta hampura Pak RT. Moal sakali-kali deui. Kuay ni hampuna siya om. Ngomong-ngomong siya anya minta opmi lain. Maaf ya, mau siya minta opmi mah ay nggak om. Lah kitu atuh Pak RT, mentang-mentang urang teu boga duit, Pak RT ngomong sangeunahna heuras. Urang ka digeunan arek ngemis kopi Pak RT. Hampuna om. Aing banyak doang oke. Untungan siya mah. Urang arek curhat Pak RT. Pak RT sibuk teu. Masuk kayak surat masnya. Aing ini aing lieu sebenarnya om anu nya we hajinya. Angit yuk siap om. Lain teh Pak RT masalah KTP teh kumaha eta Pak RT? Oh, nó anh nhận om. Nào mắt nanya ngok ulah siya mah. Heula siya mah. Pan curhat di kudu ngajalur Pak RT. Edas. Kumaha siya we om. Lupa siya mah. Ngani proses aing om. Anang we anu siya mah. Oh bagus ai kitu mah Pak RT. Jadi RT mah kudu gesit supaya kapake keluarga. Lah siya. Kun ayo baru mangamak aing. Umah siya nongon atan. Heula siya mah. Karena lagi politik Pak RT galicik gak asik. Lu jadi hayang ngomong aing. Jadi aing jadi pojok siya mah om. Heuh atuh Pak RT. Heuh ayeuna mah serius curhat. Ampun siya mah om. An adik wae ngeun. Heula siya mah. Kurang lieur Pak RT. Dengan pegawai anu gajina 4 juta meni lieur ngah deuh. Emang siya teu boga aca ini mah om. Boga Pak RT. Emang kunaon di? Atuh ngaca siya om. SD kongnya lulus hangga nya 4 juta heula siya mah. An ana ulah ngimpi wae siya mah om. Justru eta Pak RT urang hayang ngebuktikeun bahwa lulusan SD ge bisa sukses. Heeh bagus main siya om. Abi siya urusan diri. Urang geus jenuh teh di lumur wae. Unggal poe ngabeakeun duit kolot. Sabar we heula om. Nak lanjut imang nya anu. Engge aya milikna om. Mun teu sabaraha urang geus bunuh diri mun Pak RT. Heuras. Mah hidup siya mah om. Anak di melet om anjang itu ongit dengan. Lain kitu Pak RT. Urang teh geus boga kabogo. Kolotan dayakeun wae ka urang. Emang sok nanya kenaon om emang siya ngapel. Kitu we Pak RT ngarti meureun. Mentang-mentang jeung urang bobogohan geus lila. Nyawa sorangan mun Pak RT ai awe mah butuh kepastian. Sedangkan urang posisi ayeuna can gawe. Sabar om. Kayaknya ayak jalana. Ulah biar uhimet aahnya om. Mungkin ini ujian buat lu om. Lain masalah beak ku simut Pak RT. Kan unggal poe urang ikhtiar atuh. Justru eta. Jangan mama pilih heula om. Mun siya dengan rasaan pilih. Wah jadi pilih om. Duh. Terus ayeuna kudu kumaha Pak RT?
Atuh anyo sorangan om nya awe ge at pena wae ulah sering ene om. Justru eta Pak RT sakalian dah panggieunkeun urang surat SKCK. Oh, no nya mah om. Nya surat ama ulah aing atuh. Atuh polisi Lain surat SKCK eta Pak RT maksudna surat keterangan can kawin. aing lila mah kelo kan itu nyohan ieu om. Mari kita itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon nya nun? Aduh, kenaon maneh Krom? Kecurhat aing dul tekedul dul. Parang saang keur ngembis kopi. Heura si eta babangus dul. Aya anya lu naon nun? Perlu sih Pak RT. Si anya naon nun? Ubar mencret naon ya Pak RT? Oh, no nya mah. Nya aing ini doang. Aing doang. Ayo dah, Krom balik Krom. Tilu. Justru eta Pak RT. Tilu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Waalaikumsalam. Tilu. Aya anya.